Pihatur ka pamirsa, wilujeng patepang deui dina carita Sunda. Carita Wadul dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul garapan Mang Egi Pajri. Ka pamirsa anu di kota sareng di desa sing pamugi tiasa kabuberah oge tiasa kahibur. Sareng ka pamirsa nuju nonton ieu channel tiga sekawan mangga subscribe saloba-lobana. Mangga carita Sunda dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul garapan Mang Egi urang dimimitian Prung A. Ay, kamana si wusinya? Oh, ya, duh. Lain ada anu ngelebat kalapuran jauh bet wanya dipanggil kemana tanya? Bawa-bawa yuk. Sok maruling kak buru tepu ya dewek mah ya. Duh. Aduh. Kamananya? Ay. Si Husin kemana si Husin ya? Sen. Saha nu nulis celi euy. Bertaris kecilnya. Aduh. Tepu urang rasaan je. Ka mana si Husin ya? Aduh. Ulang lalaga Sen. Ulang lalaga euy. Ilang masuk kitu sok olahraga ya tual-tual kana celi euy. Ulah kitu Suara naon tanya? Ba. Sen ulah kitu Sen Nah, sok olahragaan Sen Sen saha? Suara naon euy? Aing salah denge tantenya. Suara naon eta Aduh. Sen. Balik Sen. Wah, aing ya guys. Kabelah kencan imah Mang Mukri. Tapi woi nu disiar nya teu panggil. Loh. Si Parto cenah nonjol-nonjol ya kemana ya? Halo. Lumpat nama ka dieu ye, kabelah dieu yo. Tapi nah ka mana nya? Parto. Naon? Sarananya. Manya si Parto nih mana sareng budak leutik. Badeng-badengnya. Hut. Aduh, maruling kak buluk kieu yo. Ai itu anu ngolebat ke belah. Pipir Mang Mukri tuh, budak leutik tuh. Wah, teangkeun ku uing euy. Alah, eueuh. Kabelah mananya? Tok. Kamana si Partoy? Woyo. Be. Kumaha ya guys ya yo. Maruling kak bulu tepu gue euy. Saha nu Noel? Tok. Lain nu Noel. Aing euy.
Saha Parto? Oi, Tok. Balik, Tok. Balik. Alahnya ya, kayaan cuaca geus peuting ya. Kira-kira aya meureunana ieu jam 12:30 mah ya. Nah, ieu nu ronda keur kuliling kitu nya, can aya ka dieu. Aduh. Geuning maneh Ahmad? Jeung saha maneh? Iya ya, jeung si Awon. Harus si Parto jeung si Husin kemana? Keur keliling PRT. Manehna kagiliran kuliling kampung ya. Tapi ya wayah kuari cenah rojol ya. Tapi mudah-mudahan mah aman lah lingkungan urangnya PRT-nya. Ya aman. Dasarna ge lah. Sugan aita mah di rondaan dijaga sugan ulah aya ya itulah urang. Sanajan kumaha ge urang tingkatkeun bae kawaspadaan mah ronda mah perlu ya. Ke aman. Itu saha meleting pelecet lalumpatan ka dieu nya. Aya naon yeuh? Oloh. Ja, eta. Si Husin jeung si Parto eta. Oh nyamad. Ke urang tungguan aya naon tah? Pak RT. Oh, teu kawawa ya Pak RT ya. Aduh Pak RT ya. Aduh, teu kuat ya Pak RT. Ke Parto, Husin, aya naon ya, aya naon. Cek aya naon ya. Mun rumpang rempeng kieu aya naon ya, aya naon coba. Ai, sok ngagetan kieu. Silaka Pak RT. Cilaka kumaha Parto? Siga nama ya di lingkungan urang, di kampung urang. Aya anu teu kaharti ya. Bahasa kuring jeung si Husin nguliling ka belah timur manggih anu aneh. Aneh kumaha maksudna yo Parto? Iya, Pak RT, bahasa kami nguliling ke belah timur ya. Ka komplek Namang Mukri, manggih nongolebat. Tapi, budak leutik jeung anak saha meureun. Diteangkeun lah ku kami duaan. Ngaleosna ka Rungkun Jau. Tapi teu panggih eta. Uluh. Nah kumaha naon? Ulah sok newo-newo, ulah sok aneh-aneh ari maraneh. Henteu Pak RT. Henteu. Kami ya duaan. Sim abdi jeung Kang Parto teu sasar teu gundam. Nah, bahasaku kami diteangkeun ka Rungkun Jau di Burieuna imahna
Mang Mukri. Ya sim kuring kabelah kencana Mang Parto nu kabelah katuhuna gitu dah. Teu panggih tapi aya sora anu aneh gitu dah. Nah sora kumaha gitu. Sora budak leutik yang sorikeun menu aya. Kana sim kuring Manuel sagala Pak RT. Genggeapeun mengikuti is rarasaan kana ceuli. Ulah sok yang sieunar maneh. Antu. Daek salametnyaan. Sumpahna ge. Aya naonnya. Bet asaku araraneh jeung teu kaharti ieu mah ieu. Kayaanana. Tapi mudah-mudahan mah ulah aya pancang pake naon-naon. Eta mangan ngukur papanggihan kitu we meureun gogodan, tamalah gogodan peuting. Tapi sim kuring mah rada tegeunah hate ya. Maksudna tegeunah hate kumaha ya Jang Parto? Nya sih kok kajadian-kajadian anu memang teu karti kupikir teu kaontal ku akal. Nya diantarana mah loba nu kalengitan, boh duit, boh perhiasan. Nan moal aya sangkut pautna jeung makhluk leutik teh kitu PLT nya. Sok suudon ari maneh pamali ayeuna teh ah. Geus ieu mah heulaanan urang reureuh heula nya. Reureuh heula kumpul di pos ronda ke urang jam 3 biasa digilir deui nya sing kade. Maraneh penting ieu paratkeun nepi ka subuh ngarodana ulah sapotong-sapotong. Eta kajadian tadi keun we heulaanan, tapi perlu dipikirkeun ku urang, perlu dipertimbangkeun. Tapi mudah-mudahan mah ulah aya naon-naon ka hareupna. Ya sanajan ku kumaha ge eta mah gogodan we lah. Sangkan urang ulah soson-soson ngalaksanakeun tugas rondana. Ya nu pentingna mah urang ieu masing soson-soson wae demi keamanan lingkungan urang kitu tah. Ya sumuhun Pak RT moga-moga wae lah. Hayo Sin, Mad, urang ka Gardu deui. Hayo atuh. Wah, kayaan ieu geus isuk ya doh. Mengikuti brasare. Kamana ari si emenya? Keur peuting kan malam Salasa. Duh. Nyuguhan sasajen teu si eme piraku teuing. Coba aing nong ka goa ka kamar buri. Bisi poho si eme. Jasa dia jages tinggal urutna, tapi kamana ya si emehnya? Nah kacai gitu apa kamana ya?
si emehnya. Ah, ari salaki nek lelempangan teh sok eueuh eta teh. Emeh. Aya naon Akang? Ai di mana bae salaki neangan ti tadi. Nah, ari Akang. Pantos ngelayanan anu balanja di warung. Nanti inget gitu, lamun kori urang boga warung. Ai nyanya sok poho ari Akang lain emeh. Ya Akang rek lalampah biasa ye. Nek usaha heula maneh sing jongjon di warung. Akang nek lalampah. Nah, Akang membet ku araraneh ari nek lalampah teh. Pakaian bet basajan make bebeus. Ah, kan loba Akang pakaian anu baragus. Sing ginding ongko atuh. Ah kentung urang mah ulah nyirikeun jelema boga. Keun wae atuh basajan bae kayana seperti kieu. Ya anu penting mah kayaan urang cukup. Adapun Akang papakaian seperti kieu keun bae ulah jadi halangan. Geus biasa tah mah. Nu penting Akang hasil. Heug bae atuh kumaha Akang we tah mah. Heueuh ciga tuh. Nek ini tieu. Padahal maing ge emeh. Lain ku teu hayang make pakaian ginding cara batur. Make pakaian anu bagus, anu mewah ngan kumaha atuh. Jak kuduna kieu aing mah. Aing ge sebenarnya mah asa ngimpi ye hirup. Boga ku bogana, beunghar ku beungharna, tapi bapake kudu doang gembel doh. Sebenarnya mah kasiksa ye awak ye. Tapi keun we lah. Jang geus kudu kieu kayanana. Nu penting nama lubak lipuk harta. Pakaya loba wah keun bela. Jeung memang ieu kayaan seperti kieu henteu nyirikeun. Lamun aing eta jelema sugih, jelema boga. Tah kitu tah keun we lah nek ngomong naon ge batur lah. Aing nek asup ka pasar ya. Kabeneran keur poe pasar. Aing nek pura-pura jajaluk we lah. Ke nek mapai-mapai emper toko. Nek mampai-mapai emper ruko. Hayang nyaho we lah aing. Bari ngagandong-gandong anak tuyul ya aing ya. Keun heulanan. Tah. Aing dek ka toko emas heula ya. Geus di toko emas ke ngaliwat ka toko baju tuh. Oh. Keun lah. Nek ngaliwat aing ya kanu rame. Hai batur. Orang masa ku anehnya eta kana jelema nu eta tah. Unggal poe parang asa mundar mandir beh. Bari jeung Rudin, Dekil, biji deun. Nah jelema gelo apa jelema waras? Toy, da lagi kurang ngarti tah. Parang asanya mundar mandir jeung mundar mandir bae ngagandong leungeun kitu. Nah tukang jajaluk. Apa jelema kurang warasnya? Ah, pada uleuting lah urusan batur. Atuh ah.
Tapi kuring mengerasa aneh ya. Bahasa poe Senin anu geus kaliwatnya. Ieu kuari poenan ieu nya. Poe Sabtu. Tah keur Senin kamari. Anu toko bola ditutup. Toko emas cenah kalengitan sakotak eta teh. Kalengitan naon teh? Emas. Berang gawang-gawang. Tapi nya piraku pamalingan berang bolong kieu. Asak bet araraneh teuing. Teu ngarti uing oge pribadinya nama ngadeng nama. Ngan teu diceulian ku dewek da sarua urang keur nyari pangabutuhkeun balah. Lain berarti kuring teu ido prihatin sih. Ngendala di kumaha ya urang moal bisa newak. Nya pribadinya mah. Ngan anehna ye dewek mah ata kanu unar mandir unggal poe talanya. Anu siga jelema gelo tapi lain tukang jajaluk jatara baramaen ukur munar mandir kitu bae. Asaku araranehnya ya kalakuan manusia di dalam dunia. Atuh pengaruh loba ndak lah pelebatinya nama ngan kenting we nya pugu mbah mah kitu oge keun lah eta mah kalakuan batur. Tapi perbadinya nama eta mah kalakuan batur ieu kan teuing lah. Manan kitu meren da geus kuduna kitu. Tapi kabelah mana ngaleosna teh euy. Kabelah ditu tuh kabelah lebaknya. Ngeun anehna eta ngaleosna mah ka tempat-tempat anu rame beh, ka toko-toko beh, ka ruko-ruko aya naonnya. Kontol da mah urusan batur nek naon nya urang-urang batur-batur pribadinya nama kenteng we atuh. Loh, iya aing mundar mandir kayan kieu. Batur geus nempokeun ka aing siga nu ijid tapi keun we lah. Nu penting aing balik bebenangan. Nu penting balik aing hasil di imah harta banda aing geus numpuk. Lah paduli amat batur nek nyangka naon ge ka aing. Nu penting aing senang, nu penting aing hebat. Pokona mah mulai ti isukan aing dek nginjem-nginjemkeun emas, nginjem-nginjemkeun duit. Tapi nek direnten ku aing. Pokona mah supaya nganak pakai aing. Si emeh kuaing ke mulai tiisukan titah nginjem-nginjemkeun duit. Pura-pura nulungan belah ka batur. Heulah. Aya nu barang injeman. Aya anu perlu duit injeman. Tapi mayarna 2 kali lipat
Lamun teu daek, wah pokona mah naon bae nu aya disita. Mulai ti isukan mah. Aing nek balik we heulanan Ieu pasar di dieu geger tenan loba nu kalengitan. Masa bodoh nu penting aing bebenangan. Hayu tuyul urang balik Gening Jang Mukri. Pak RT, mohon Pak. Gimana Jang Mukri? Biasa beta gitu tos seberang siar ti beladinya tah. Biasa bae Pak RT. Kuli lah inti nama. Ari Pak RT tos di mana? Tadi nyata tos di Nupalurah. Aya keperluan biasa. Ari Jang Mukri memangnya terus di mana? Biasa bae Pak lah, nyara saperak 2 perak. Oh gitu. Nyatu, mangganya Jang Mukrinya. Mangga Pak RT, mangga. Pamirsa anu mika cinta ka carita Sunda dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul garapan Mang Egi, urang cukupkeun dugi ka dieu heula. Sanes waktos urang lanjut deui. Mangga cag permios.